ngan dahar sop jando jeung sate maranggi. Anjakal aing teh gablek duit deui. Ngeunah meureunnan duh geus dibayangkeun tadi ge. Aing kumaha sih? Hayang. Wih, cia Din. Gagah euy. Boga motor. Nya mak, ayeuna mah Idin geus sukses mak. Idin boga usaha. Usaha tambal ban, sukses. Wih, beres atuh Din. Meureunna ayeuna mana loba duit. Nya mak, duit mah geus teu kawadahan, hese ngitung. Idin kuat monyong-monyong eta, ngitung duit anggeus-anggeus. Beres atuh Din, peupeurieun emak teu gablek duit. Hayang jajan ge hese. Karunya teuing. Emang mah yang jajanan sih? Puguh Din, emak teh keur ngiler. Hayang itu sop jando jeung sate maranggi. Emang di mana aya sop jando jeung sate maranggi anu ngeunah mak? Di ditu Din, ngaranna warung sop jando jeung sate maranggi Abah Sule Din. Eta di mana alamatna mak? Ayo jeung Idin kali itu bareng. Idin ge yang dahar. Alamat nama Jalan Kalijati Cipeundeuy, Kampung Cikuda Din. Tah, patokana patung kuda hareupeun Din. Deukeut atuh ti dieu mama. Yang geus hayu atuh urang kali itu. Tapi emak teu boga duit Din. Geus bayaran mah urusan Idin mak, ditanggung ku Idin. Sayu urang kali itu mangkat ayeuna. Dibayaran ku maneh? Heeh, bisa saebeun manten. Ayo. Ayo atuh. Ayo let's go mak. Ayo Din, kira. Lihat tuh. Keul atuh. Siap mak? Siap. Nyakelan apa ge mak? Nya. Tinggalin. Siap Din. Oke, berangkat. Ayo. Aduh, sing bareng atuh Din. Ulah bari udud wae atuh. Kalem memang. Sieun aing mah. Iya Din. Siap mak? Di mana Mang? Oke. Tadi Sate maranggi dan sop jando Abah Sule. heeh Din. Iya berarti mak. Iya tempatna. Let's go mak. Dahar. Tenang. Mantap Din. Ayo. Ayo. Sok mak mesen mak. Yang naon? Mesen urang. Mesen Idin make panderi. Tah. Kak, ayang pesen sop Sop 2. 2. Heeh, sate maranggina we. 2 porsi. 2 porsi. Heeh. Mangga mak caliknya di mana? Di ditu, di pengker. Heeh. Meja 3. Meja 3 ya. Din, di meja 3 cenah heeh. Ayo siap. Ima. Ima. Di dia Din. Ayo. Ya, ini mungkin ya. Tinggal nungguan Din. Nahan mak. Neunaeun rame wae cenah Din di dieu mah. Pin yo. Pokona mah ti isuk sampai peuting Din ieu mah. Oh, Bukan non-stop? non-stop. Sampai jam 8 nyo jam 10 mah cenah. Nyalain non-stop jam 1. Pokona mah rame wae Din, teureun-eureun ieu mah jelema teh datang keluar. Heuh, pokona mah Orang kabagiannya mah nya. kebagian tempat Din biasa nama pinuh wae Din. Nah, Bapak atur nuhun. Tah, Din geus datang Din. Makan besar. Makan besar. Ngeunahnya Din. Mak tisu pak, maaf mak. Naon? Tisu. Tisu. Aya nu aya arek mayaran mah kos kieu mama nurut wae. Besi ka mak. Tuh. Orang mah makan besar ini mah orangnya. Nya. Tenang kayak Idin. Besiun. Din. Mak. Ieu ampun lip-lipan wae Din. Ih, habis mak. Konkret teu. Lain emang kieu mas setelanana. Kawas di kafe gini kan. Buset, berarti modern ieu mah warung teh nya. Ya mah. Lain kelas detik terus mah ieu mah. Mangga. Din. Ya. Sop Din, kabeuki mah. Besar
masuk Hah? kabak. Apa kumaha ada sendok lagi can aya. Kabak anu meja anu pohon. Pohon. Pohon ini. Apa nuhun? Mun anu loba. Enggak semua mana dia? Mantap, Mak. Tadi sambaran ngeunah dia. Cocok kan itu. Jadi sok juga. Kita kateng nanti. Teman siap, Mak. Ay sikat, miring dia. Ay, siap. Maneh mah raja din. Anu traktir Ini bayaran anak, Mak. Aku murah. bae lah. Makan besar. Nuhun din, mah ditraktir. Ayeuna. Disieukeun din. Ini saya tipe mah, guys. Reutik wae. Sak jadi 2 poeun. Nya sarua mah geus heueuh. Ayo din, sok din. Sambaran, sambaran. Ini, Mak. Hah? Ya. Eta mama eta. Iya. Oh, ulah nyokotan euy. Sambaran mah mengenta ka dieu. Kurang Jeruk merah. saya mama, jeruknya. Nah. Ini nah. Iya, Mak, sok teh. Ini sebenarnya tadi teh warung sok jado. Jeung oh, tadi deui. Adin. Oh, ieu. Satena aya sate ayam angeun ya. Urang tanya Adin. Sok mana yang mesen teh? Deui. Heeh. Sate ayam naon kok di aya? Jom mesen. Mana anu mesen? Ah, Neng. Neng. Adieu, Neng. Kumaha, Mang? Hai, ieu aya sate ayam teu. Aya, Mang. Aya. Aya pesen, Pak. Heeh. Sok kami makan. Nya tara Porsi, Mang. porsi teh. Porsi. Tidak makan lagi. Nya, Neng. Anu nya, Neng. Aya ngedit. siapa, Mak? Mang, iya sate ayam, Mang. Idin. Apun mah Iya, Mang. Disangkeun lah ya. Nya, Neng. Mohon. Sanglaman, apa ayahnya? Gampang pesen dulu, Pak. Urusan ini nih, Pak. Ini beakeun heula. Akan. Kumaha Adin kerasan? Mak, Wah, salah sih. bener-bener menang tuh tadi teh. Baru Sate naon itu tadi ieu teh? sate ayam, aitan. Pokona mah jajan di dieu mantap deui pentingnya. Cocok jeung sambal sama. Ya, iya urang beakeun kan mesen deui jeung bawa balik. Jadi, nuhun. Tak, iya sudah. Bisa berin? Mun, Mak. Alhamdulillah, Din. Ya, di atas dahar tinggal rokok teh seueur nya, Mak nya. Nya ini teh warung heula meri rokok heula, Mak. Saya pun rokok. Ka warung. Kembali lah tunggunya, Mak. Nya, Ini nek meri rokok heula. Oh, lali-lali lah, Din. Nah, ini mah cerita ini. Emang ya, Raden, Sih, jadi Mak. sorangan Sok lah. habak-habak teh ulah sin sok. Habak-habak teh di meja di dalam. Nya, Din, nuhun, Din. Mak nya. Iya, tadi hamil, Mang. 110.000 mah bade dibayar cash atau napi bade diseken kanu ATM? Yang beula, Neng. Kunaon, Mang? Mak dari buat sendiri, anu bayar dia teh, geus Anu ini tanggung jawab teh, heeh. Ngomong mereka beli rokok geus tajam, ieu teh balik deui. Kumaha, Neng? Aya teh HP atuh, Mang. Ditransfer. Ngomong HP Neng duit gitu buk. Kumaha atuh ya? Yang kumaha atuh, Neng? Depan lagi dibalik presiden, mana Geus sejam mah tong ieu. cari biasa jadi gampang. Aya mah kira aya apa aya deui. Bung Neng, mama teh ieu lah. Mendingan naon we sagawe-gawe atuh Neng. Ubah-ubah piring atuh. Atau bukulan-bukulan ini kembali mama rumah masak ieu dahar piring coba kos ieu sih ini makan. Kita mama lain buku bawa enak aja. Bias. Di mana Neng? Eta nang dapur ya? Ayo Neng. Nya Neng, misalnya ada kan itu mah deui garut deui ya. Neng jual pisan si Udin teh. Ayo cari sana
Biasa saja beli rokok ke warung itu balik-balik. Kagawean kolot itu masih di sini mah. Ini. Weh, ampun aprok teh mere kesenangan ka aing. Jengkel hirupna ampun. Nah, harus dan seumpel kawas kieu. Aprok dikulung ku aing moal heureun-heureun disiksa. Pakai rangke naik ke kawas kieu.